aya hiji jelema masantren geus masantren tuluy manehana ngalalang masantren teh sakadar ngaji alfiah maletik sakadar ngaji johar maknun maku santri mah sakice ngaji samsiah mah lah atuh sapira samsiah malah di Pandeglang mah anakna kedengaran di Siti Samsiah atuh babari tamah nungaran ukudul jubah nungaran jamul jawame eueuh nanaonan ku santri mah komo Pandeglang Serang mah tangkal kiai tangkal ustad kebon buya ieu Serang Pandeglang Rangkas Bitung urang Tangerang mas santren teh kapan-kapan digelar boh tu lain lalagan mas santren teh ka Serang kapan digelar Rama Simkuring pun Rama atupan mas santren teh di ditu di Kiai Prawira weh ngarencang sareng Ki Bustomi almarhum almaghfurlah tah di kulon ngaji teh mantak deuk ngaji naon lah tuh di kulon man nungaran ngaji nihayah teu aneh nungaran ngaji raudhah teu aneh tah si budak teh mas santren jago ngaji teh ditanya nahu sagilak ditanya maani bade bayan sakicep komo ditanya fikih mah ulah ditanya aing mah fikih mah tuh sapopoe aing mikih ih babarieun teh budak teh ya Allah ngan kabelah dieuna asal ngobrol asa pangpinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceli Masya Allah mun aya masalah asa panghebatna bae teu bisaeun kiai eta mah kaing lamun aya naon sia mah ngaji teh kara kamari kaing deuk ngaji naon lamun aya pasine ketrukeun emosia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapana sia ku aing di pasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing mencak di mana mungkin masjid di mana dicarekan-nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngagrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui biayaan ku aing abah jageus beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan mas santren deui sia kos kitu mah can naon temah kakarak bisa baca kitab bisa narkib bisa nakrir eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu pangnuduhkeun atuh abah ka mana ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Bagdad sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km di dinya bakal aya jelema boga santrina ngan 3 teu meunang leuwih santri teh 3 bae aya anu maksa ka dinya hayang 4 teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan kiaina anu memehna ge geus eungap kieu amat ya aing mah santren ya biasa rawa santren teh urang mah pan hayang ka nu loba santrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain santren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah ya Allah dilaksanakeun santren ka ditu ngajina lain ngaji amil jurumiyah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji ma'ani bade bayan ngaji teh digawe tuh angkatan taneuh tuh bawaan batu tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu nurut teh geus satahun teh geus satahun cak lah aing iraha ngajina kok gaji teh kieu
bebe jadi ka bapakna Abah jagening ngaji teh kos kitu titah gawe atuh gawe mah mending di lembur digaji meureun digawe di lembur mah komo haju daftar ka AAT maka dia jadi pelayan tina teu digaji ge maling-maling kadu atuh tabah seperti eta cenah sia mah teh teruskeun kesimpulanna nama teruslah 3 tahun didinya karasa si horeng ieu ngaji teh teka caritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana aneh ilmu teh teu kudu deui kesimpulanna mah hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun neuleuh nu saluhureun isin nulis sahandapeun karunya nu paling hebat mun neuleuh awewe teu hayang awewe teh biasa-biasa bae kos neuleuh kadal pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahet beung komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorang jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneuh ge dikiceupan brengsek ieu mah bajingan ki ato ulah disangka hebat kadeleuna kos kitu kos kiai sarua teu meunang manggih nu bahenol tah ieu hayang neuleuh awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna nu mantap Tuhan Syekh Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep dinya na Habib dinya na pinter dinya na wawasan di manehanana pergaulan di manehanana endeuh saha awewe nu teresepeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh di manehanana haju loba di nu harayangan baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan kapan sih ieu mah nu kanyahoan me opat nu kanyahoan ku urang nu teu kanyahoan wallahu alam jajuri kabeh tah mah ilmu eta horeng nu hese teh Gusti Allah nu agung ayeuna geus karasa ya Allah neuleuh nu sugih biasa bae deuleuh pejabat biasa bae malah mun deuleuh polisi teh karunya sia teh bakal ka sorga apa ka neraka hirup kos kikituan mun deuleuh tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapak aing ge sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede keneh teu ngarahoun batur teh aing ye masantren teh geus datang ka dia balik ayeuna ka imah katingali ku bapakna sieup kasieupannana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana diurusan teh ku anak nu tadi teh ya kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandang nyeusehan baju bapak teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehana hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillah rabbil alamin hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kabeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di timur tengah mah kitu kos di Arab akhirna meuli lah si anakna kadinya nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijingjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nyana ku anak cokel matana di dahar mantap sorangan bae celina ku nyana dipotong ke dahar letah di dahar otak paneuna otak mantep
polo tak kudu buka polo mata ke polo na ya Allah di dahar kene masya Allah geus eueuh nanaonan dibawa ku jana ka imahna bah ya hulumbe alhamdulillah dibuka ku abahna kaget ayeuna matana ka mana pecak bah matana bah embena pecak ai ceulina embena torek bah ai letana ge eueuh tah eueuhan bisu bah embena bah gagu dibuka ku jana aja polo lagi eueuh ieu nya eta tuh bah cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak eueuh nanaon cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun ayeuna ka dahar naon balikeun ka ditu bah perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deh atuh sia bodoh amat wallahu alam kula nu bodoh atawa tukang warung atau bapak nu bodoh sia masih ieu kumaha ieu aing ieu hayang hulu embe ku sia dibere hulu embe ku sia ti dituna kieu bah beureun kieu maksudna mah bahai kolot mah beureun wasok ngadahar barang nu bagus-bagus geus bae keuna anak bah beureun nggak ada harnu ngeunah kolot malah tuh cukupnya tulangna goblok sia ka aing sok kumaha naon meureun kitu bah ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga kolot nyang carung kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tah jang sia tah jang sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang mah di dieu bae nya seuhantah budak siga hebat abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok henteu coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP nama urang Pandeglang tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anak dan sarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan ai kos kieu mah anak teh bangkawarah ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus ngalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirna dipanggil hakim sageusna dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawarah ngahina kukula geus diselidik ka tukang embena ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah behak ujana kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanona tapi masalah penghinaan anak kakolot penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimiti nabi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi pasantren teh hari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di daharan kieu abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren menang nitah abah masantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisyarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah mah geus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol Pak Hakim asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya dunia imah asana imah lain deui ieu mah rada gedean ieu tah pikiranna kitu bae tah nu badak abdi menang isyarah ti guru abdi cokel mata anak memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat mending diisyarahan ku nyokel hulu be cak bapana luhur emosiata iya aya teh ceuli pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun-eureun abah mangkanding abah teh geus kolot mun isuk pageto maot
merentah celi bakal diproses di jero kubur teh. Ieu teh 24 jam teh dipakai sare sabaraha jam dipakai ngadengikeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun. Ieu bakal kumaha teh celi cak guru abdi celi sing hade torekan lumantek ku abdi diisarahan. Ieu celi embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengikeun permaksiatan. Cak bapak da luhur oge teh sia tah. Ilmu teh tah pandang bapak. Eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh. Nu jadi presiden jeung nu jadi wakil geus beres, kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara letah. Polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidenna al mulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalaman. Aya anu masyarakat jeung masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid siapa aing. Si itu da geus jadi presiden, si ieu na can sasalaman letah. Ndeu kumaha ieu lalakona, ndeu kumaha batur anu deuk jadi inohong, batur anu deuk jadi presiden, batur lu jadi wakil, urang nu ribut. Dibere sabaraha duit sih sebenarnya mah Haji Pendi kamari. 4 juta ka neraka. Ya Allah, rugi amat. Ya Allah. Ai batur ka neraka ge mobil, batur ba jabatan, ai 4 juta Gusti. Geus ulah milu balik jeung aing sia. Teu hayang aing. Tah ukuranana jeung urusanana kos kitu ya Allah ya Rabb. Horeganan ilmu tinggal ilmu mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae. Teu kudu ka gunung, teu kudu ka leuweung. Di zaman Pak Harto, di zaman Belanda nu diangkat jadi waliullah.